Saha itu nu galecok ngobrol. Asa apa? Hah, eta masih si Inces. Si Ucia ngadon bobogohan jeung si Inces. Bejakeun sia ka Masuha. Capek aing mengajakan si Ucil teh erek ngamen. Aya teh si Ucil teh. Hah, tuh dengan keur ngagoler na saung tata. Sugan we daekeun ngamen. Har, geuningan si Markucil lagi sare. Cil. Udang. Naon? Ye. Maneh kunaon babaseuhan? Bus guyang ieu teh. Erek milu moal. Ka mana? Ngamen. Kamen. Heeh, ka daerah kulon. Maneh mah kecerek teh ukul kikituan. Daripada maneh hulang jentul di dieu teu ngasilkeun duit, ini keneh ngamen heuh. Keur bae lah, zaman ayeuna mah ulah gengsi. Yang penting mah duit. Batur moyok, da urang mah lain rampok, lain maling, lain nipu. Sidik urang mah ngajual sora. Masalah era mah keun we tamu nomor 1, ulah nomor 1, nomor 2. Yang penting mah beuteung seubeul duit beuteung, boga duit balik Yang penting mah ulah ngomongkeun batur. Mun batur ngomongkeun urang, tah dosa urangna ditanggung ku batur, dicokot. Urang mah kudu bersih hate, sanajan urang tukang ngamen oge, da urang enak jadi babancian, angke ge urang diceplok-ceplokeun, dibukakeun ieu buuk palasuna. Enak urang yang duit. Ayu. Urang geus kumaha atuh da? Mere kalamar gawe, boga jasa, hese, da kudu suka sogok. Boga keahlian, da ahli naon atuh urang, da kurang ahli urang oge, paling berenang nyanyi jeung ngonten bisana. Erek ngawarung teu boga modal. Damun boga modal gede mah urangnya yang ngawarung deui. Geus lah loba ngomong. Urang mah ayeuna urang ngamen. Bebeja heula moal ka Masuha. Moal. Jangan mananya supaya teu kepanggih ku Masuha. Jangan gitu we atuh. Jangan irigasi mah payu Yuk. Maneh mau kecrek atuh. Ayo. Basuh maneh baju. Disalin heula moal. Moal. Disalin heula ke urang boga baju nu panti lalaki. Saha itu nu galecok ngobrol. Asa apa? Hah, eta masih si Inces. Si Ucia ngadon bobogohan jeung si Inces. Bejakeun sia ka Masuha. Awas ya aing. Bejakeun sia. Ayo. Uci, nah ada rajengan wae jeung banci, engke kabawakeun. Ayo balik. Ayo atuh. Ya, mau tak? Kieu-kieu mah banci harga boga harga diri. Ada rajengan wae jeung si Uci. Uci daripada nganggur di mah, urang diajakan ngamen ka Cianjur. Menang-menang duit si Uci tinggal di beteung nangges bro teh siga Semar. Balik. Dasar si Mauta menang di kumahakeun. Nya daripada si Uci nganggur, teu boga duit, diajak ngamen aku urang. Yang balik pemaja jadi banci, urang mah ducutkeun jadi pakaian oge. Dasar tangga kepo.